Mitra sadaya wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng pangbeberamana. Mang Jaya sapara kanca bade teraskeun hanca dongeng nu judulna nyaeta Kasarung Kasayang Mau. Mang Jaya sapara kanca ngaturkeun nuhun, mugi-mugi dongeng-dongeng ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberamana. Bagian kasabaraha cenah Mang Jaya, bagian ke-48 barawargi sabada urang ngahanca bagian ke-48, ayeuna urang teraskeun bagian ke-48. Atuh para mitra sadaya aya kembang pare naon namina ringsang. Kembang pare namina ringsang barawargi, mangga atuh nyangakeun bae. Duh, paretos kembangan wah ya harapan kana panen tos kagambar. Aduh cenah para mitra eta anu tentang pare tos keluar kembangna kaluhur lami-lami kembangna para mitra keisian ku ieu ku gabah-gabah teh nya buah pare. Terus atuh para mitra sadaya ngeluh kahadap, aduh nikmat ketinggalina para mitra, aduh jadi cenah euy barudak panen teh kitu, aduh mangga atuh para mitra mula minang kembang paretan mina ringsang. Mang Jaya sapara kanca bade teraskeun aca dongeng nu judulna nyaeta Kasarung Kasayang Mau karangan Gilig Sadina bagian ke-48. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, alhamdulillah Mang Jaya tiasa mancen tugas deui neraskeun hanca dongeng nu judulna nyaeta Kasarung Kasayang Mau. Atuh salajengna kumaha ieu terasna dongeng, mangga urang lajengkeun bae etang-etang hiburan pangbeberahmana. Sateu acana Mang Jaya ngadongeng ngaturkeun nuhun ka para mitra sadaya nu sami-sami ngadangukeun dongeng enteng, mudah-mudahan ieu dongeng tiasa nyugemakeun. Sabada meunang laporan ti Sakunca. Atuh puguh we nafsuna luar biasa eta raja buta nu katelah Prabu Anom Lokawisesa. Cek paripawas mun ningali teh mah para mitra, eta mah matana polotot meuni kaluar kabeh. Siung rangeteng untuk kakerot nanakeun ka ambak, atuh beungeut nepi ka geuneuk lir beusi atah meuleum. Luar biasa nafsuna Prabu Anom Lokawisesa pada ngadengi keterangan ti Sakunca ngeunaan Sakunca eleh ku ngaran si Ito malah Sakunci ditawan. Anjeunna terus nyarita bari ngagerem luar biasa nafsuna. Sakunca kitu deui sakabeh para punggawa. Ayeuna kaula rek mere parentah ka sarerea. Perkara si Ito kapaksa kudu diraponan ku sarerea. Tapi kaula moal waka init sosoranganan kalembur si Ito. Lantaran ari kaula init sorangan mah era ku bangsa siluman sejen. Lamun ngala manusia anu ngan saukur saese, ngala manusia ngan saukur sasiki, kudu init rajana mah era atuh kaula teh. Tah kulantaran kitu, ayeuna keneh maneh kudu init Sakunca. Kalayan kudu sakalian bawa bala tentara sacukupna pikeun ngepung si Itok. Perlu bala tentara kabeh bawa kerin. Kabeh tong anu disesakeun. Laksanakeun ayeuna keneh. Cek Prabu Anom Lokawisesa. Barijung lantung. Terus nulak cangkeng. Pajag lejeg teu daek cicing. Ari Sakunca barang ngadenge parentah meni ngarenyag. Da puguh geus hoream satadina mah. Tapi parentah ti rajana tara beunang ditawar-tawar sanajan kusaha bae oge. Komo ieu sang raja keur ambek-ambekan. Mangkani ngambak bangsa buta teh pikiraneun. Teu lila pok Sakunca ngajawab. Sumangga. Ku jisim abdi bade dilaksanakeun nun Gusti. Jisim abdi bade ngabantu tentara seueurna 40 urang. Mugi salira Kangjeng Gusti ngawidian. Janten maksud 40 teh supados diserang ti sababaraha madhab. Moal nya gitu. Si Itok diserang ku sababaraha madhab mah atawa ti sababaraha bagian nepi ka teu bisa dielehkeun ni Sun Gusti. Sanes jisim abdi ngaraos kateter sun nyanak balad 40 teh kitu Sun Gusti.
namun ieu mah kang menyaksian we sakali ditarung sim kuring sareng si Itok kitu da. Cek Sakunca pinter pisan nyarita nama. Wajarkeun teh balad 40 jelema teh pikeun nyaksian wungkul, padahal manehna ngarasah marmir kudu ngalawanan si Itok. Komo ieu si Itok dina ilmu panemu jampe pamake estuning masagi atuh segala rupa ilmu aya nyampak di si Itok. Komo ayeuna si Itok geus kasareman ku siluman langir emas. Atuh harita barang Sakunca nyarita perkara menta wajia balad dengan 40 jelema. Raja buta nu katelah Prabu Anom Lokawisesa cumari tadi ku kaula diidinan sarta kahade ulah poho anu kudu dilaksanakeun lain ngan nyokot si Itok wungkul tapi sisa kunci kudu diteangan sing nepi ka beunang lantaran geus aya kartegnakeun hate euy yen sisa kunci bakal dipiceun ku si Itok buru-buru ari nit montong ngadaguan surat oge. Cek Prabu Anom Lokawisesa pari lewas init ninggalkeun tempat merbayaksa. Sakunca sanggeusna ditinggalkeun ku rajana gancang marentah ka salah sahiji ponggawa karajaan. Pikeun ngumpulkeun wadia balad atawa tentara anu lobana kurang leuwih 40 jalma. Sanggeus asak babadamian mah harita teh. Atuh sarta tentara anu diperlukeun geus sayagi. Kabeh ngabaris beres, estuninga sikap anu rek perang teh bener-bener. Hiji sikap anu rek perang, tentara anu 40 jelema teh ceuk pariposna, geus toh pati jiwa raga, top tah badak, top tah maung. Maksudna mah ngabela nagarana pikeun nyerang ka si Itok. Terus Sakunca indit dibarengan harita keneh. Kubala tentara ngajugjug ka Mang Itok. Kacihan juang, waktu hayat buta arini teh bareng pisan jeung indit na Mang Itok kawalungan. Nu maksudna rek malitkeun foto nu dijeroeun na eta aya sakunci. Sanggeusna Mang Itok nepi ka hiji walungan, gancang Mang Itok teh ngalaawi saleunyeur. Terus diteuk-teukan kira-kira setengah meter mah. Aru dimaksud ku Mang Itok rek nyieun rarakitan. Sanggeus rarakitan beres tuluy botol dituna luhureunna. Kalayan dibarengan ku uyah bubuk jeung bawang beureum 3 sihung. Ari botol ditalian beheungna ngarah teu papisah jeung rakit. Samemeh rakit dipalidkeun ka walungan, pok Mang Itok nyarita heula ka sakunci nu aya dina botol. Ci. Nyawot lagi. Sakunci teh. Ka sakunci teh ci wae. Ci euy. Kulantaran sia mah euy salilana tukang ngaganggu ka tengtreman bangsa manusia. Ayeuna mah kapaksa wae euy awak sia teh ku aing rek dikirimkeun ka sagara kaler kalayan bakal dianteur ku uyah nu asalna ti laut. Da kitu nu matak. Jadi engke di mana Andika geus nepi ka laut moal disasaha. Paling dileg-leg gulau kieu euy. Kitu nu mata. Jadi kaula yakin sia moal manggih jalan anu nyasab sabab uyah teh geus apaleun jalan ka laut euy. Kitu nu mata ge. Pikeun ngajaga awak sia sangkan teu kapanggih ku balad sia, ku aing di bawahanan bang beureum 3 sihung minangka wakil ti aing ye teh kitu. Pek ku sia geura rasakeun kumaha sedina hirup jauh jeung bangsa sorangan sia. Ku aing sia bakal diasingkeun di ditu. Di laut kaler deung rek kokojayaan sia rek kumaha eta mah terserah kumaha sia we. Pikeun aing mah teu rek urusan deui jeung sia nu penting mah sia ku aing dikucilkeun, dipisahkeun kitu tah. Kitu pek rasakeun kumaha sedihna hirup teh, sia bakal karasa kumaha peurihna. Aya di pangbuangan cek Mang Itok bari terus mayang rarakitan di bawah kalangu kawalungan anu caina rada tari. Sanggeus aya di beh tengah kakara eta rarakitan teh dipalidkeun. Teu lila soloyong rarakitan ka bawah palid teh ku cai walungan nu kabeneran gedena keur. Bareng jeung nyoloyongna rarakitan nu dibawa ku sakunci nu aya dina botol. Hiliwir aya angin leutik nuturkeun majuna rarakitan teh nyaeta nuju ka hilir. Ari rombongan Sakunca harita geus tarepi ka hiji leuweung anu di eta leuweung teh aya sirah cai nu kacida gedena. Barang Sakunca sapara kanca tarepi ka lebah dinya, reg Sakunca eureun heula lulumampahna. Sanggeus ngahulang sakedeung pok Sakunca nyarita ka baturna. Hareureun heula batur-batur euy. Ieu kana ceuli kula aya anu haharewosan mere beja. Datangna tina liang cai nu ngaburyal di hareupeun urang euy. Sok barantuan ngadengikeun euy. Cek Sakunca bari terus ngahulang
bari ngadengikeun sora nu ngaharewos. Sedeng baturna saurang ge teh nu ngadengieun, sanajan nepi ka denglek oge tetep eueuh nu ngadengieun. Ari anu kadenge ku sakunca wungkul tayalian iwati sora adina nuker kabawa cai. Sigana bae sanajan aya dina botol, sakunci masih kene bisa ngirimkeun beja di Roger di teh para mitra. Beja bisa ka Roger ku sakunca. Sigana gunakeun alat komunikasi bangsa siluman. Alat komunikasi bangsa manusia mah di radio gitu para mitra, telepon gitu. Atuh pesawat sejena, pesawat 11 meter 2 meter sareng sajabina, pesawat 80 meter, wah macem-macem pemancar namina, telepon sareng sajabina, wah televisi. Ayeuna mah alat komunikasi bangsa siluman bukan naon ye. Lantaran Mang Jaya can kungsi nula nitenan alat komunikasi bangsa siluman deh. Kaget. Mun di urang bisa di Roger itu meureun hubungan antara sakunci ka sakunja gitu. Nah urang teraskeun. Malah para mitra sadaya adina teh kadenge kieu pisan kieu pok-pokanna teh. Maka buru-buru uing tulungannya. Lantaran ayeuna uing keur lalayaran ka bawah valid ku Cai Walungan. Jeung si Itok mah uing teh dikirimkeun ka laut sangkan teu bisa balik deui ka nagara uing. Kulantaran kitu ayeuna mah kakak ulah wakainit ka lemur si Itok. Leuwih hade tulungan heula uing kakak. Tulungan kakak. Cek hiji sora nu kadengena meninong toreng kana ceuli sakunca. Maklum antara andi jeung lanceuk meureun aya hubungan batin antara sakunca jeung sakunci teh. Sanggeus eta sora teu kadenge deui pok sakunca nyarita ka wadia balad anu keur ngaharulang keneh kulantaran eta sora teh teu kadengeun ku wadia baladna sakunca mah. Batur tujuan urang kapaksa kudu dirobah euy. Lantaran aya hiji pagawean anu leuwih penting. Perkara si Itok mah sanajan teu beunang ayeuna ge moal incah balilahan ti lemurna. Tapi nu bang pentingna adi kaula ayeuna teh keur aya dina bahaya lantaran dipalidkeun ka walungan ku si Itok. Mangkaning dina kaayaan keur dipanyara nu susah pikeun ngabebaskeun diri. Tah kulantaran kitu, hayu ayeuna urang susul ku sarerea sarta jalana urang mapai-mapai nuturkeun majuna cai. Cek sakunca bari terus ngaleos indit ti heula teu ngadagoan jawaban ti baturna. Tapi kulantaran kabeh oge aya dihasanapeun sakunca pangkatna. Kapaksa sarerean hurut taya nu baha taya nu wani mumpang. Bering aleutan teh para siluman buta. Arinit mapai-mapai walungan nuturkeun majuna cai. Bareng jeung arinitna rombongan para siluman buta. Reup langit angkeub sarta di luhur tinggarayot pihujaneun. Teu lilah siuk aya angin meuni dituturkeun ku ngagebretna hujan dina turuna ngadadak naker. Sora hujan ting saleor jiga keusik diawurkeun kana dangdaunan. Lir upama bituna gunung galunggung anu ngawur-ngawurkeun keusik. Sora hujan teh para mitra luar biasa gedena. Dina waktu nungan sakilat pasin pisan burial leb Cai Walungan teh ngagedean meuni ngagulidag umpal-umpalan. Sora ngaguruh pacampur jeung sora hujan. Cai Walungan nu caah teh ngalegedeut ngajajabkeun aleutan para siluman buta hejo nu dipingpin ku sakunca. Lamun kabeneran katempo ku bangsa manusia mah tada teuing matak geunyeuleungna. Lantaran empo buta boro-boro loba karek ku hiji ge matak soak. Tapi untung harita teh anu bisa nempo ka bangsa siluman ngan asa ukur ting buringkalna omak Cai Walungan wungkul. Ngan teu ku hanteu kudu bae mawa karugian anu ngarangarna banjir gede. Lantaran teu saeutik pasawahan anu keur sumedeng beukah kaleah caah. Munding nu keur mani ka bawah palid. Sasak paranti meuntas kabeh ka bawah palid taya nu nyesa. Atuh puguh ieu teh ngaakibatkeun karugian nu kacida gedena pikeun umat manusia. Rek teu kitu kumaha? Da puguh caah teh nu diluluguan ku siluman buta anu kacida lobana. Kabeh aya 40 punyul hiji nyata sakunca minangka gegedugna. Ari lalampahan para buta teu beda jeung kalakuan manusia. Lamun ngaliwatan ka lemur batur sok hayang bari ruwarawel. Kana naon nu kaliwatan? Alasanana rupa-rupa lamun ninggang kana dahareun pajarkeun teh hayang ngasaan. Ieu para mitra sadaya. Janten hiji naon teh? Adat goreng ya.
ini nurutan manusia cenah para buta ge sok keluar rawel ka kebon duh ya yang ngasaan gitu. Leheung para mitra ngasaana nangan saukur ngarawel sahiji dua eta ngasaanana geus hayang satoblok pan abot hayang ngasaan sakarung pan abot tak ieu duh adat ieu teh para mitra sanes mun saukur warawel di kebon ngaliwat duh keun bae da aing nu ngatur ieu cenah kitu. Hayang ngasaan aing nya aing nu ngatur teu ngasaan aing ngasaana teh 3 karung para wargi duh da ieu nu atak ge mangga urang teraskeun deui. Jadi nganan siluman buta ge nurutan manusia cenah din soal ieu. Jadi manusia lebih punyul dina rumpat rampin nu wargi. Liwatan siluman buta teh. Duh. Nah, ieu teh kaemut ku urang sadaya kitu. Nya mudah-mudahan we atuh kana rumpat rampin teh kitu. Mangga urang teraskeun. Mudah-mudahan diagengkeun dialitkeun gitu. Ah, mangga eta mah nyangakeun we ketang lah. Mangga nyangakeun we. Nyangakeun we eta. Mangga urang teraskeun. Lamun ningang kana barang anu kaitung rada model keur kenang-kenangan nyebutkeun teh. Padahal kabeh oge ari nyokot nama teu bebeja kasebut nama sarua we ma endeling alias maling. Kitu deui para siluman buta harita teh kararitu. Saukur nu kapanggih bari ngaliwat mah dirawe terus dibarawa malah lamun anu kabeneran ngeunah terus diharakan. Meniting kalecroh we ngadenge huntuna teh para mitra. Ngadenge galecokna buta terus sating kalecrohna barang hakan. Ayeuna urang tuna carita kocapkeun Mang Itok. Mang Itok barang caah datang teh kabeneran geus rada jauh ti walungan. Jadi teu kasabat ku alitan cai nu nuturkeun rombongan sakunca. Pada ngadenge sora caah ngaguruh pok Mang Itok ngomong sorangan. Waduh. Aya caah deng-deng yeuh. Untung aing buru-buru ngajauhan walungan. Lamun henteu, alamat kebocah awak aing deui. Tapi ari hujanna di mana nya? Kabeneran lamun kieu mah yeuh. Dangtu si sakunci bakal tereh tepi ka laut. Diandeurkeun ku cah deng-deng tah. Mun atuh deng-dengna anu kagigir teh ku aing meureun dihakan lumayan keur barang hakan yeuh. Santeuna we ai cah deng-deng tapi deng-dengna eueuh ngan saukur cahna wungkul. Ceuk Mang Itok bari terus ngaleos ninggalkeun walungan nu keur banjir. Ku Mang Itok teu kanyahoan eta caah teh ngajajabkeun sakunca jeung wadia baladna. Ari sakunca teh nyahoeun deui ka Mang Itok lantaran perhatian anak kabeh ditomplokeun kana cai walungan. Sok sieun adina teu katemong. Teu katempoeun nu matak luak lieu ka tempat sejen. Kitu di wadia baladna kabeh jarongjon mapai-mapai walungan neangan sakunci teh. Kocapkeun para wargi sadaya. Samemeh tengah poe Mang Itok geus tepi ka lemurna. Barang serog Mang Itok nepi ka palebah urut imahna, manehna colohok bengong mata simeuteun. Lantaran teteh lapisan harita loba jelema nu keur ngabangun deui imah Mang Itok. Malah lain ngan urang Cihanjuang wungkul anu digarawe teh. Tapi puluhan jalma ti lemur Cikarancang harita teh geus araya di dinya. Kalayan diluluguan ku Palebe jeung Mang Haris. Barang Mang Haris ngareret Mang Itok meningan teu sirikna loncat terus ngarontok ngabagiakeun Mang Itok. Datang-datang pok Mang Haris nyarita meuni tarik bakat ku sono. Waduh, bagea Mang Itok. Wadah Mang salira teh. Aduh. Ieu mah singkuring meuni parantos liuk deui ngareretan ka jalan. Nyari beheung sosongeteun ceuk paribasana oge. Bakat ting wayang ingat tepang sareng Mang Itok. Mun di mana atuh salira teh? Ceuk Mang Haris kacida pisan sonona. Dina tatanya teh. Terus nyodorkeun 2 dampaleungeun maksudna ngajak sasalaman. Gancang ku Mang Itok ditampanan bari ngajawab bangun sarua ngarasa sonona. Mang Haris, hari awak mah cager kuring teh Mang Haris. Tapi pikiran kuring ye keur pabelit pabaliut alah batan bola kusut. Lantaran sabuting jebut kuring diganggu ku siluman cocokan si Suri teh. Kumaha kaayaan di lemur Cikarancang calager deui nu garering teh. Cik Mang Itok bari panon neuteub kanu keur digarawe meniraya. Mang Haris pok ngajawab bari nangtungna pindah ka gigireun Mang Itok. Wih, alhamdulillah ya ibar pangdoa ti Mang Itok. Ulang lemur Cikarancang teh parantos daramang deui sabantos sasari.
sama 5 teu kantos ngantosan lami nu teu damang teh jarak-jarak deui sabada cucuk lanak bodas dilandongkeun teh Mang Itok. Sajabi ti kitu kaayaan di lemur Cikarancang karaos asa langkung tentrem tur matak pi kabetaheun. Margi sajabati parantos daramang teh basuri parantos teu aya deui. Janten jalmi nu tukang ngaributkeun nya parantos teu kumelenang deui kitu di alam dunya. Tah kumargi kitu jalmi-jalmi urang Cikarancang hampir setengahna sarumping ka dieu kanggo ngabantu kana kasosah Mang Itok. Eta teh minangka tawis rasa tumarima ka Mang Itok nu parantos ngajait urang lemur Cikarancang tina jurang katunggaraan. Sakitu mugi katampi Mang Itok. Cek Mang Haris. Ngomong kituna teh bari nunjuk ka babaturanana. Nu keur digarawe meuni saregut pisan. Ari Mang Itok sakedapan mah kala ngahulang we ngadenge caritaan Mang Haris teh. Lantaran dina pikiranana keur pabaliut rupa-rupa perkara nu matak ngalieurekeun ka Mang Itok. Padahal lamun dipikir saliwat mah Mang Itok teh kudu ngarasa bunga. Nempo kaayaan kitu. Tapi teuing naon sababna harita Mang Itok teh bet jadi epes meer jiga lain jago bae. Tapi sanggeus rada lila pok Mang Itok maksakeun maneh. Mang Haris, hari pagawean kuring katarima jeung aya hasil nama kuring ngarasa bunga. Tapi matak heran ye pikeun kuring nah nempo kaayaan kieu teh. Lantaran barang dirasa-rasa teh kurasa jeung dipikir-pikir kupikir bet asa dina pangimpian kuring Mang Haris. Peuting tadi kuring manggih kareuwas jeung kasieun. Ari enak kuring manggih kabungah jeung taya papadana. Wayana kabela ti sakabeh jalma ti dua lemur. Lamun nyokot contoh kana paribasa mah kuring teh saurua keur ngadahar madu. Eta madu kacida lobana barang didahar saeutik tetela karasana amis. Mani kareueut barang geus loba kadahar kasir sirah kuring ngadadak lieur. Hangen karasa sabal teu bobogoh rarasaan jiga nu keur weureu. Tah kaayana teh kuring teh kitu Mang Haris. Dina waktu ayeuna kuring teh teu nyaho naon kudu dipilampah nah kudu ceurik atau kudu seuri ya. Tapi boh piceurikeun boh piseurieun duana nage. Geus teu nyampak. Cek Mang Itok nyarita kitu teh bari gek diuk badina batu. Panon teu waleh neuteub ka jalma-jalma nu keur digarawe. Sedang Mang Haris barang ngadenge Mang Itok nyarita kitu bet kabawakeun lalanyung sirah. Jep Mang Haris nyarita teh gadak kalah ngilu diuk gigireun Mang Itok bari panon mencrong kanu keur digarawe. Ngan untung nu keur ngahulang teh kurunyung Mang Ucin jeung Bah Aok nyalampeurkeun. Malah tungtungna Mang Lebege jeung palebe nu ti Cikarancang ngarilu-ngariung. Sanggeus sarerea kumpul bari dariuk. Dina taneuh pok harita teh Mang Haris nyarita ka Mang Itok. Mang Itok, da ieu palebe nu kusim kuring disangamkeun teh mangawe teu nempangkeun supados janten uninga. Cek Mang Haris bari nunjuk ka palebe. Gancang ku Mang Itok dijawab, "Oh, ieu palebe Cikarancang. Oh, atur nuhun atuh sim kuring tiasa ditepangkeun sareng palebe. Kumaha Mang palebe?" Cek Mang Itok bari nyodorkeun leungeun ngajak sasalaman. Tapi ngan ku saleungeun sabeula. Mang Itok teh jiga urang kulon. Tapi sok sanajan kitu ari palebe mah teu burung ditarima kalayan hormat sarta pok nyarita. Sami-sami Mang Itok. Sim kuring ge ngahaturkeun wilujeng patepang mugi-mugi bakal nyana kabungahan. Sajabi ti kitu sim kuring teh dina danget-janget ieu teh teu kirang sawios-wios. Cek paripaosna aya dina kaayaan jag-jag waringkas sehat walafiat. Aya dina kaayaan cek paribasana ngahanang-nganing gitu ta. Sok sanajan teu sagala loba ge nya cukup pikeun sakuringeun mah kitu. Cek palebe bari gek diuk kawas tadi. Mang Itok harita teu nyarita deui jiga nu hoream ngomong. Tapi nu nyarita teh Mang Ucin. Kumari botol nu dieusian ku siluman teh geus dipiceun ka mana Mang Itok? Cek Mang Ucin nanya ka Mang Itok. Tina perkara sakunci nu aya dina jero botol. Sarerea meniting polohok ka Mang Itok pada hayang ngadenge kana jawaban ti Mang Itok. Hoream-hoream oge kapaksa Mang Itok nyarita. Oh, si jurig sakunci teh dipiceun gawalungan Cihonye anu ngamuara ka walungan Cikalayar. Eta siluman kasabalan teh ku kuring da dipindahkeun ka Laut Kaler.
Lantaran ari ngabinasa teh jelas moal bisa ngabinasa mah. Jadi hiji-hijina jalan iwati ngabuang ka laut. Ngan kuring teh ngarasa heran. Sabab sanggeus kuring malidkeun sisa kunci tuluy dituturkeun ku caan nu kacida gedena. Kitu tah Mang Ucin. Ceuk Mang Itok bari ngarewet ka Mang Ucin. Atuh pok Mang Ucin nyarita deui. Paling tadi sora nu ngaguru. Jadi eta teh meureun sora di walungan nya. Nya, malah sora nu ngaguruhna akar da kakara kuring masa umur hirup. Ngadenge sora walungan kitu. Caritaan Mang Ucin ditempas ku Mang Itok. Saterusna Mang Ucin nyarita deui. Tapi atuh make kudu dipikiran Mang Itok geus we lah nu kitu mah anggap eueuh we. Mending oge urang nuluykeun hanca. Pagawean urang ngarah tereh anggeus. Cek Mang Ucin bari jung nangtung terus ngaleos nyamperkeun deui ka tempat gawe. Ari bah awok pok nyarita ka Mang Itok. Nya Mang Itok. Ulah loba dipikiran nu kitu mah hayu buah mending urang bang-barangkeun bari ngariung di tempat gawe. Tu geuning tihang mah geus nangtung kabeh ge. Jigana sakedeung ge bisa ngadeg ge suhunan teh. Ieu urang mah urang ieu we. Urang hartina mah gotong royong. Ulah paki-aki ya dina soal kieu mah urang gotong royong paheuyeuh-heuyeuk leungeun kitu sangkan sagala pagawean bisa tere rengse. Da ku paheuyeuh-heuyeuk leungeun mah sagala rupa ge babari dipecahkeun soal imah Mang Itok tong jadi pikiran Mang Itok. Keun perkara eta mah perkara kuring jeung sapara kanca. Pasti ngadeg deui. Malah tuh sagala rupa barang-barang kentengna geus kumplit. Atuh bangsa ieu kasok-kasok geus nya kitu keneh. Wah, pokona mah kabeh nu diperlukeun bangsa reng paku jeung sajabana tihang-tihang kabeh geus kumplit. Malah tatapakan ti isu keneh geus anu mawa. Jadi pokona mah nyaho aya bilik anu nganteuran. Nyaho aya imah Mang Itok mah kitu tah. Cek bah aok para mitra. Bari manehna ge ningalkeun riungan tungtung namah sarereating laleos muru deui kana pagawean sewang-sewangan. Malah Mang Itok ge jadi kabawakeun ngilu digawe sabisa-bisa. Paroman jadi berag deui kawasasari da puguh Mang Itok mah tukang ngaramekeun biasana oge. Gancangna carita para mitra sadaya. Di lembur Cihanjuang aya hiji imah nu kaitung panggedena, pangbobotna, panghadena jeung pangkuatna. Ari eta imah teh tayalian iwati imahna Mang Itok hasil gawe babarengan antara urang lembur Cihanjuang jeung urang lembur Cikarancang. Imah Mang Itok kacida pisan gedena. Turu para mitra sadaya. Gede pamorna lantaran lamun beurang jadi tempat pangulinan barudak sapangeus si lemur nu dipingpin ku si kulu. Hari paso sore sok pinuh ku kolot-kolot nu haja ngadon ngobrol mulungan pangalaman jeung luang ti Mang Itok. Lantaran Mang Itok ayeuna mah geus robah. Jadi hiji ngaran nu ngandung wibawa. Sampai pamakena kapake sarta kasohor tukang nulung kanu butuh tukang nalang kanu susah. Lantaran rek deuk kitu kumaha da puguh Mang Itok mah sanajan caritaana rada sugal jeung kasar ari hatena mah bersih tara boga maksud jahat ka papada manusia. Teu aya istilah cenah belang bayah pikeun Mang Itok mah. Sulit ati belang bayah teh dipikeun pisan ku Mang Itok mah. Hatena bersih. Caang bulan 14 bersih jalan sasapuan cek paripaosna. Dina ngabela kabatur tetara ieu make ditungtungan ku hayang pamrih. Sajabati kitu anu era jeung sieun teh lain ngan bangsa manusia wungkul. Sanajan juri kunti setan siluman ge ku Mang Itok mah sieun. Lamun kabeneran aya jalma anu gering sanggeus dijampe ku Mang Itok sok ngadadak cager teu sakara-kara. Singkat nama ajen diri jeung tingkat kahirupan Mang Itok geus ngaronyat sababaraha juralit ngaleuwihan ti batur. Ieu teh teu aya sanes. Kumargi tekad Mang Itok boga tujuan anu mandiri. Tekad Mang Itok hayang ngaronyatkeun hirup kulawargana ngabelan anak pamajikan. Dina widang ieu mah kasebut berhasil oge atanapi kasebut hasil oge tujuan Mang Itok teh. Di sagijireun eta kaayaan walungan Cihonye. Disaprak dipake malidkeun sakunci salila 40 poe 40 peuting teu weleh aya pikaheraneun urang lemur. Lantaran lamun beurang sok ngadadak caah mani ngagulidag sok sanajan teu aya hujan. Eta rombongan para siluman buta nu keur neangan sakunci
maju ka hilir lamun peuting sok aya sora angin ngaguruh teu eureun-eureun maju ka belah kidul. Minangka panganteur para siluman buta nu keur nareangan sakunci. Kajadian kitu lumangsung guman langsung na teh sakila 40 peuting teu eureun-eureun cigana bae sakunci teu kapanggih ngan kadenge sorana wungkul. Sami ieu teh jeung urusan radio. Jangan hese mitra sadaya ngan sorana wungkul. Kira-kira 3 bulan ti harita kaayaan lembur Cihanjuang teh estu matak betah tumanina. Sakabeh pangeus lembur saruka bungah taya kasusah. Jeung taya kasieun sarerea ngarasa lugina kaluar tina genggeman bangsa siluman. Tapi para mitra sadaya, kulantaran lalakon hirup Mang Itok can tamat, katengtreman urang lembur Cihanjuang teu bisa langsung lila. Lantaran si raja siluman buta nu katelah Prabu Anom Lokawisesa masih ngarasa panasaran ka Mang Itok. Sajabati kitu amarah kalabeuki rongkah lantaran tetela salah seorang ponggawa kerajaan upang dipercaya geus eueuh. Sabab sanajan terus-terusan diteangan sakunci tetap teu kapanggih. Sanggeus puluhan aka tarekah pikeun neangan sakunci teu hasil. Mang pirang-pirang pagawean meakeun waktu jeung tanaga. Dina hiji waktu sakabeh para ponggawa kerajaan buta ku Prabu Anom Lokawesesa dionang sang kanungkulan rapat anu kacida pisan gedena. Cigana bae sang raja teh rek ngebrehkeun sakabeh pangeusihat teh ka para ponggawa kerajaan. Sanggeus sarerea kumpul tur hempak berbayaksa, pok sang siluman raja buta ngamimitian nyarita. Sorana sakumaha biasana kerem mata keuman. Ender handaruan cek paripaosna. Para punggawa sakabe, kaula dina waktu ieu ngahaja ngonang ka aranjeun sakabe. Hari nu dimaksud kukula aranjeun sakabe timimiti waktu ieu kudu carincing pagekancing saring sapageuikat. Lantaran ayeuna keneh ieu nagara bakal ditinggalkeun ku kaula. Satungtung si Itok can kabawa kaula moal balik ka nagara. Ari sabab kaula ngarasa dihina ku hiji manusia nu ngaran si Itok. Kaduana kaula bakal ngajorag ka nagara Simalondra nu geus wani-wani ngaluarkeun deui ruhak mubusuhan nu geus heubeul di ruang ku kaula. Musik-musik ulamani hartina mah ngahudangkeun macan turu tasika sebelahan Simalondra teh. Cigana bae sini peperangan antara kaula jeung Simalondra bakal hurung deui. Sarta panasna bakal karasa ku kaula. Tapi kulantaran kitu sakali de kaula rek amanat ka aranjeun sakumna. Sangkan sing hade-hade ngajaga negara. Lantaran kaula bakal lunta nu teu puguh waktuna. Bisa sakedeung, bisa lila gumantung kana lilana peperangan. Sakitu pemaksudan kula. Kubaha kaharti ku sarerea. Cek Prabu Anom Lokawisesa bari jung nangtung sarta panon muter muralang kasakabeh para ponggawa cigana bae para ponggawa anu sakitu lobana katempok kabeh ku manehna. Lantaran panona gede pisan teu lila bereng para ponggawa naremalan reang patarik-tarik nyebutkeun ka hartos bari babarengan nyaeta saur manuk teh. Meninga gerenggeng mata katorekan nyebut ka hartos nage kulantaran siluman anu sakitu lobana atuh. Sorang ngaguruh naningan sora guludug Batara Indra nu sok lumpatan di Jomantara ai sang raja buta pok nyarita deui. Heueuh syukur euy. Tapi sameme kula ini trek nanya heula ka anjeun sakunca. Di walungan mana si sakunci dipalingkeunana ha? Cek Prabu Anom Lokawisesa bari muralang ka sakunca. Sumun dawuh Kang Jeung Raja sung di walungan Cihonye Gusti. Nanging ku jisim abdi teh sareng para ponggawan usanes parantos dipapai sung dugi ka laut. Pun adi teh teu kapena kitu Kang Jeung Gusti. Cek sakunca bari acong-acongan nyembah lantaran lamun teu kitu bisi rajana nyewot deui atan pengamek. Sabab timimiti teu hasil ngalaksanakeun tugas ampir unggal papangih sakunca sok dicarekan. Ramat kamale ngabarerang kana naon bae.
kitu kaayaan Raja Buta nu katelah Prabu Anom Lokawisesa. Aing ngaranna mah memang Anom, tapi memang kaayaanna Prabu Anom Lokawisesa teh geus memang kolot. Cigana bae Prabu Anom Lokawisesa teh amarahna harita geus beak, mata kerek init sorangan teu lila pok nyarita. Kaharti ku kaula perkara eta. Daina kaula rek init ninggalkeun ieu karaton. Cek Prabu Anom Lokawisesa. Tori terus kaluar ti karaton. Bari dijajabkeun suku sakabeh para ponggawa nepi ka pintu gerbang. Lulus banglus perlampahan Prabu Anom Lokawisesa. Sakaluarna ti nagara siluman saharita keneh si Raja Siluman Buta nenjrak bumi bari mapatkeun ajian waringin sungsang. Demi eta ajian teh geus turun tumurun ti para karuhun bangsa buta. Terila pelesat Prabu Anom Lokawisesa ngamah comantara kalayan di awang-awang. Ngapungna si Raja Buta teh dijajabkeun ku ngaguruhna sora angin anu ngaguru. Keur mah siluman teh katurug-turug rajana Prabu eta rajana siluman. Nah ketelah Prabu Anom Lokawisesa teu matak heran lamun sagala rupa pangawasana ngaleuwihan para ponggawa. Manehna estu pinuh ku ilmu jembar ku pangabisa. Lamun rek nyanyabaan cukup ku ngapung ka comantara atawa ras jeleg kumaha karteg hatena. Kitu di harita si Raja Buta estuning sakilat pisan lumampahna. Geus tepi kalemur Cihanjuang ka nagarana Mang Itau. Tuh, mara itu. Ka nagarana Mang Itau. Kabeneran datangna teh malam Jumaah anu ceuk bangsa siluman wah waktu ka Cidahadena pikeun nganjang ka nagara manusia. Ari sabab malam Jumaah sok loba sasajen. Kitu nurutkeun ilmu palintangan bangsa siluman. Kaayaan di lemur Cihanjuang harita ngadadak jadi tiiseun. Diisepi rehe comrek ceuk paripaosna sora-sora sasatuan leutik nu sok kaluar ti peuting. Harita mah ngadadak jararempe. Malah soradang dauna nu biasana ting kerese ketebak angin harita jempling pisan. Geus puguh ari manusia mah teh nu kadenge nyuara. Da puguh sarada peuting jigana geus sarare tibra. Tapi canggisna Prabu Anom Lokawisesa datang ka lemur Cihanjuang. Kaayaan ngadadak jadi rame. Antaran bareng jeung ngagejeligna si Buta nincak lemah. Sapangeus si lemur ngadadak harudang kabeh. Sabab bumi alam karasana asa ingeung. Sora imah nu kanagkeun meniting rarekot jiga nu rek runtuh. Sora hayam rame ting garapak bari reang di sarada patarik-tarik sigana. Malah sasatuan suku opat meniting gudubug bari terus di sarada. Dengaran kanang jiga nu hayang bijil. Anjing mah geus teu kudu dicaturkeun deui da puguh boro-boro. Aya bangsa siluman sanajan aya careuh wungkul ge meuni maranting ngan ari harita. Aya bedana sabab dibarengan ku ting cungungna sora anjing siluman anu babau. Samemeh ngalakukeun pagawean sejena. Cakakak Prabu Anom Lokawisesa teh seuri heula. Tapi da puguh seuri siluman teu matak ngagumirakeun malah kalah matak naruringkak bulu punuk. Sora ngagerem euneur hanaruan. Ieu nagara si Itok teu meureun. Moal burung kapangih ku kaula mah sia Itok. Sok sanajan sia nyumput dina buni, sok sanajan sia nyumput dina batu. Ku aing moal burung kapangih komo ieu nagrak. Modar deuleu sia Itok. Sanggeus Raja Buta eureun seurina, sorana terus ngaguruh minuhan sakuliah lemur Cihanjuang. Malah aweuhanana meniting cakakak di unggal madhab. Beuki lila kalah jiga ngalobaan. Puguh we sakabeh jalma urang Cihanjuang teh nu wani tarik ngarenghap. Bakat kusieun. Sararea ampir rata nyarocokan ceuli ku tungtung curug. Bari nyusup kana angel. Sanggeus sora seuringan kadenge hawar-hawar, pok si Raja Buta ngomong meninga gelegeran naningan sora gududuk. Itok. Geura samat inung bapa anjeun ayeuna keneh sia. Lantaran umur anjeun ngan tinggal saeutik deui. Anjeun geun moal bisa nempo panon poe isuk-isuk.
Peting ieu pening anu panungtungan pikeun hirup anjeun. Peting ieu peting pamungkas pikeun anjeun jadi manusia. Baik kira apalkeun jampe paeh samemeh ku aing dicabut nyawa. Kira cacapkeun sakabeh kapanasaran anjeun ka anak jeung pamajikan. Ku aing dibere waktu 100 kali ngarenghap. Sok ku aing dibere waktu sia itu. Samemeh sia ku aing dibawa geura cacapkeun segala kapanasaran maneh. Cek Prabu Anom Lokawisesa bari ngajega nulak cangkeng di buruan Imah Mang Itok. Atuh puguh Mang Itok teh meni ngarenyag satakar kebek barang ngadenge anu ngancam. Sakali ieu Mang Itok meni sepa jiga nu taya getihan. Lantaran ku Mang Itok geus kaukur sakumaha luhur elmu si Raja Buta. Sababaraha jongjongan meningan ngahuleng, Mang Itok teh jiga nu keuna ku tenung. Tapi kulantaran batin geus kaitung kuat sanajan kitu masih keneh bisa ngawasa kana dirina. Gancang Mang Itok ngusap beut satapok nyarita ka Bilani nu harita keur ngagibrig bakat ku sieu. Lani euy. Musuh nu salilana dipikarisi jeung dipikasieun teh euy. Dina geus datang deui geuning. Sigana geus cunuk kana waktuna euy ningang kana mangsana. Nitih wanci nu mustari ningang mangsa nu sampurna. Sanajan mung-mung ge hal ieu teh pasti kudu tumiba ka urang. Lantaran bibitna geus dipelaku urang. Tah, kulantaran kitu kami rek titip ka manehnya. Sangkan ngajaga si Kulup jeung ngajaga awak maneh sorangan. Ayeuna geus waktuna kami kudu tarung patutunggalan jeung si Lokawisesa. Cek Mang Itok bari neuteup kana beungeut pamajikanana jiga nu hayang seubeuh. Ari Bilani barang ngadenge caritaan Mang Itok meuni ngagurubug bakat ku kaget. Hatena ting sereset ting sariak asa disisit. Awakna karasa ting sariak kukurayeun. Tapi sanajan kitu ge maksakeun Bilani nyarita. Kang Itok, cek kuring mah ulah dilawan siluman teh. Ari sabab leuheung basa lamun unggul, kumaha lamun kasoran. Meureun bakal kabanang Kang Itok teh. Lamun geus kitu kudu kumaha kuring? Cek Bilani segeruk cerik bangun nyerian jika nu geus ditinggalkeun pae. Ngadenge caritaan Bilani hate Mang Itok meni ngarakacak bakat kuwatir. Tapi da puguh lain waktuna ngobrol pok Mang Itok nyarita sorana ngageter jiga nu sungkan nyoara. Lani wayahna sing ridonya lamun kaparengkeun kami bobor karahayuan nya. Tapi kami yakin si Lokawisesa moal bisa ngrubuhkeun kami dina peuting ieu. Ngan lamun kami ayeuna teu turun ti imah geus tangtu jadi korban, lain kan kami wungkul. Terkadang maneh jeung anak urang katut imah ge bakal ancur ku si Lokawisesa. Tak kulantaran kitu kapaksa kami bakal mapag musuh sangkan maneh jeung si Kulup salametnya. Pek sing tawakal nyalani. Lantaran eueuh waktu ieu. Cek Mang Itok bari jung nangtung terus singkil. Saged. Da puguh bakal tarung ngalawan Raja Buta. Sanggeus tarapti sakabeh cimatna dibawa tuluy mukakeun pantol lalauna. Cerut turun tina golodog bari caringcing pageuh kancing saringset mageuh iket ngajaga segala kemungkinan. Sanggeus luak liuk sakedeung terus Mang Itok ngalengkah lalaunan. Bari rarat reret neangan di mana ayeuna nyata sakadang Raja Buta teh. Atuh para mitra sadaya. Kaayaan peuting kacida poekna. Mani teu kaciri curug-curug acan cek paripaosna. Malah langit rupana robah jadi hideung. Nempo kaayaan kitu pok Mang Itok meni ngageter hatena. Lantaran teu bisa nempo ka musuhna. Tapi teu matak ponok pangharepan pikeun Mang Itok. Gancang manehna nyamat Prabu Malondra Raja Siluman Maung. Terila berai-berai kaayaan teh jadi caang katempo ku Mang Itok. Lantaran panon Mang Itok geus dibantuan ku Siluman Maung. Preh ku Mang Itok katempo kalawan jelas pisan. Di buruan imah aya hiji buta nu awakna jangkung badag. Eta buta taya lian ti Prabu Anom Lokawisesa. Barang breh kebeg Mang Itok ngakebeg. Satakar kebeg. Lantaran tetela pisan si buta nu nangtungna teh deukeut pisan ka imahna. Pok Mang Itok nyarita sajeroning hatena. Waktu wasna see para mitra.